Kitabu ahkami zakati ari ieu kitab mertelakeun pirang-pirang hukum zakat. Kitabu ahkami zakati ari ieu eta kitab mertelakeun pirang-pirang hukum zakat. Waya jeung ari tu zakat, waya jeung ari tu zakat lugotan ceuk bahasa. Lugotan ceuk bahasa annamau eta kadar-kadar tambah. Annamau eta kadar-kadar tambah mundak. Tambah ningkat. Wasaraan jeung ceuk agama ismun eta hiji ngaran. Ismun eta hiji ngaran limalin pikeun harta. Limalin pikeun harta mahsusin anu ditangtukeun itu. Mahsusin anu ditangtukeun itu mal. Harta anu ditangtukan. Yukhodu anu dialap itu mal. Diambil. Yukhodu anu dialap itu mal diambil min malin tina harta. Min malin tina harta mahsusin anu ditangtukeun itu mal. Ala wajin mahsusin bari netepan kana jalan anu ditangtukeun. Jalan teh didinya maksudna praktek atau tata cara. Ala wajin mahsusin bari netepan kana tata cara anu ditangtukeun. Teu sagawaya. Yusoropu anu dipolahkeun. Dipolahkeun itu dialokasikan. Yusoropu anu dipolahkeun itu mal dialokasikan sun Indonesia nama. Yusoropu dialokasikan, dia polahkeun itu mal lito ipatin ka pirang-pirang golongan. Lito ipatin ka pirang-pirang golongan maksusatin nu ditangtukeun itu toipah. Maksusatin nu ditangtukeun itu paitah. Toipah. Jadi zakatnya naon ismun limalin maksusin yukhodu min malin mahsusin ala wajin mahsusin yusorofu li toipatin mahsusotin. Ngaran pikeun harta nu ditangtukeun dialap tina harta nu ditangtukeun deui bari netepan kana perjalanan atanapi tata cara nu ditangtukeun anu engkena dialokasikeun ka golongan-golongan nu geus ditangtukeun. Tajibu wajib naon ajakatu zakat. Tajibu wajib naon ajakatu zakat. Fi khamsati asya'a. Fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara. Zakat teh wajib ke 5 perkara. Dina 5 perkara zakat wajib teh wahya ieu zakat malnya, zakat mal ieu. Maksudna zakat mal. Wahya jeung ari itu khamsati asya. Wahya jeung ari itu khamsati asya. Al mawasi eta kahiji nomoran kan 5. Al mawasi eta kahiji pirang-pirang sasatoan. Al mawasi eta kahiji pirang-pirang sasatoan. Walau abaro jeung lamun ngaredaksikeun musannif, lamun ngabahasakeun musannif, walau abaro jeung lamun ngabahasakeun ki musannif bin na'am kulapad na'am lakana maka yakin bukti itu takbir. Lakana yakin bukti itu takbir aula eta nu leuwih utama. Lianaha kana satosna na'am akhosu eta nu leuwih tangtu minal mawasiti batan lapad mawasi. Wal kalamu jeung ari pembahasan huna di dieu dina ieu kitab. Wal kalamu jeung pembahasan huna dina ieu kitab ya kami zakat fil aqsoi eta tetep anu leuwih tangtu. Hiji cenah sasatoan ingon-ingonan. Kadua wal asmanu ari na'am mah jadi alus keneh ku na'am sabenerna mah hartosna sasatoan anu diangon. Non ingon-ingon. Wal asmanu jadi teh sakabeh sasatoan. Wal asmanu jeung kadua pirang-pirang harga. Wal asmanu jeung kadua pirang-pirang harga. Nu wajib di zakatan nu kadua itu kahiji sato kadua harga. Naon harga teh maksudna? Wa urida jeung dimaksad. Wa urida jeung dimaksud bihaku itu asman. Bihaku itu asman naon azhabu emas. Naon azhabu emas wal fiddatu jeung perak nu dimaksad ku asman teh nyata emas sareng perak. Gaduh emas ayeuna sanes emas perhiasan anu dianggo sanes eta mah teu wajib zakat eta mah. Eta mah disebutna huliyil mubahi. Artosna harta atanapi emas perhiasan anu mubah dianggo. Nah itu mah teu wajib zakat. Tapi maksud emas teh emas batangan, emas anu can jadi hiasannya, perak anu non logam anu menang gali. Dua cenah tah eta emas perak nu wajib di zakatan teh.
Wazuruu jeung katiluna tatanian tanapi tatanduran. Wazuruu jeung katiluna tatanian tatanduran pepelakan teh pare cara kitu. Wa urida jeung dimaksad, wa urida jeung dimaksad bihaku itu zuru, bihaku itu juru naon al aqwatu pirang-pirang anu dialap kekuatan. Naon al aqwatu pirang-pirang anu dialap kekuatan. Cara nya pare beas eta kan dialap kekuatan. Dahar dat ripuh ayeuna teu jeung ieu mah beas mah versi Indonesia mah nu lain mah ya nu sagu nu kunaon. Wasimaru jeung kaopatna bubuahan. Wasimaru jeung kaopatna bubuahan. Nu wajib di jakatan teh. Maksudna di dieu kayak dijelaskeun anggur mukarrar itu wa urudu tijarati jeung kalimatna pirang-pirang banda dagangan. Wa urudu tijarati jeung kalimana pirang-pirang banda dagangan. Nah, disebut zakat tijaroh. Dagang naon itu harus ayeuna ada zakatnya. Wasayati jeung tereh bakal datang. Wasayati jeung tereh bakal datang. Naon kulun saban-saban sahiji. Naon kulun saban-saban sahiji minal khamsati tina nu 5 ieu. Mufassalan barina anu dirinci. Mufassalan barina anu ditafsil dirinci. Mana rincianana? Pa amal mawasi. Amma harfu tafsilinnya. Pa amal mawasi. Maka anapon ari ingon-ingon. Pa amal mawasi maka anapon ari ingon-ingon. Patajibu maka eta ari pirang-pirang ingon-ingon. Patajibu maka eta wajib naon adjakatu jakat. Naon adjakatu jakat pi salasati ajnasin dina tilu pirang-pirang jenis. Pi salasati ajnasin dina tilu pirang-pirang jenis. Minha nu tetep itu salasati ajnas tina itu mawashi. Minha nu tetep itu salasati ajnas tina mawashi. Jadi aya tilu jenis hewan anu wajib dijakatan. Naon wae? Waya jeung ari itu salasati ajnas. Waya jeung ari itu salasati ajnas teh al ibilu eta kahiji onta. Hiji mun boga onta wajib dijakatan. Hitunganna engke sabaraha dihareup. Wal baqaru jeung kaduana sapi. Wal baqaru jeung kaduana sapi. Wal gonamu jeung katiluna domba. Onta, sapi, domba. Kan di Indonesia mah beureunan kudua. Sapi jeung domba da jarang nu boga onta. Pala tajibu maka tu wajib. Pala tajibu maka tu wajib zakat. Pala tajibu maka tu wajib itu zakat fil khaili dina kuda. Fil khaili dina kuda. Kuda kita punya kuda banyak itu tidak wajib dijakatan dina mawasi segi mawasi. Mungkin wajib dijakatan dina segi tijaroh lamun dijual belikeun atanapi naon dijadikeun harta dagangan. Warroqiki jeung ayeuna naon abid amat. Abid atanapi amat rokik teh hamba sahaya teh ya. Lain rokik hamba sahaya, abid tukang dititahan. Wal mutawalladi jeung nu dilahirkeun, wal mutawalladi jeung nu dilahirkeun. Masalan barina umpamana baina gonamin antara doma wal zobain jeung kidang mencek wal zobain jeung kidang. Anu dilahirkeun tina doma pokona aya satu unsur tina domana. Wasaro itu wujub ya jeung ari pirang-pirang syarat wajibna itu mawashi. Wasaro itu wujub ya jeung ari pirang-pirang syarat wajibna itu mawashi. Sitatu asya eta ya genep pirang-pirang perkara. Aya genep syaratna. Syarat wajib ngalaksanakeun zakat mawashi teh. Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Wa fi ba'di mana bi teh? Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Situ khisolin ari lapad situ khisolin. Ceuk dina sapalina matan mah lapadna situ khisolin sarua genep warna. Naon wae? Al islamu tegasna mah kahiji Islam. Al islamu tegasna mah kahiji kudu Islam nu zakatna teh pola tajibu maka wajib itu zakat. Itu zakat mawasi ala kafirin ka jaminu kafir asliyin bolongkotan ka kafir asli kafir bolongkotan itu wajib zakat. Wa mal murtadu jeung anapun ari jalma nu murtad. Wa mal murtadu jeung anapun ari jalma nu murtad pasohiu maka eta kaul anu soheh. Pasohiu maka eta ari kaul anu soheh. Annama lahu eta sayakosna hartana itu si murtad. Annama lahu eta sayakosna
hartana itu si murtad maukupun eta anu didagokeun ditangguhkeun maukupun eta anu didagokeun itu lihat dulu aja cenah kitu antepkeun heula dagokeun teh engke pain ada maka lamun balik itu si murtad pain ada maka lamun balik itu si murtad pain ada maka lamun balik itu si murtad ilal islami kana islamna ilal islami kana islamna balik di kana islam wajabat maka wajib itu zakat alaika itu si murtad wajabat maka wajib itu zakat alaika si murtad lamun asup Islam deui kakarek wajib zakat wa ila jeung lamun teu itu in ada wa ila jeung lamun teu itu in ada teu balik deui anger we betah dina Katolikna Kristenna contohna teh pala maka teu wajib itu zakat pala maka teu wajib itu zakat wal huriyatu kaduana hiji Islam syarat wajib zakat mawasi teh kaduana wal huriyatu jeung kaduana sifat kemerdekaan wal huriyatu jeung kaduana sifat kemerdekaan lain jelema beulian pala zakata maka tu wajib zakat eta maujud pala zakata maka tu wajib zakat eta maujud ala rokikin ka hamba sahaya wa amal mubaadu jeung anapun ari abid mubaad wa amal mubaadu jeung anapun ari abid mubaad tulis ka sisina abid mubaad teh nyaeta sapotong merdeka sapotong teu acan abid mubaad ba'dun sawareh abid mubaad teh nyaeta anu sapotong geus merdeka sapotong di acan gambaran anjeunna keur nyicil keur ngamerdekakeun karep ngamerdekakeun teh misalkeun kudu nebus 500 juta kakarek dibayar 250 juta ku manehanna teh ku nyicil ku gawena berarti abid mubaad disebutna abid anu sapotong geus merdeka sapotong di acan Patajibu maka eta wajib itu patajibu maka eta wajib alaihi ka itu mubaad alaihi ka itu mubaad naon ajakatu zakat abid mubaad itu wajib zakat abid anu henteu keur nyicil itu henteu wajib pi madina perkara pi madina harta perkara malaka ngamilik itu si mubaad malaka ngamilik si mubaad hukana itu ma bi ba'dihi kusawarehna itu mubaad bibadi kusana itu muad al-huri anu merdeka wal milku tamu tah kadua katiluna kahiji Islam kaduana merdeka wal milku tamu jeung katiluna kepemilikan anu sempurna wal milku tamu jeung katiluna kepemilikan anu sampurna lain menang inyeum ieu na teh doma na sapi na teh jeung lain nu batur lain pangangonkeun nu batur tapi kepemilikan sampurna nu manehna lain reureungan aya pal milku doipu tegas nama maka ari kepemilikan anu lemah aya pal milku doipu tegas nama ari kepemilikan anu lemah la zakata eta wajib zakat eta maujud la zakata eta wajib zakat eta maujud pihi dina itu pihi mana itu pihi dina itu milku dhaif kal mustari ari contona eta tetep sapertoskeun jalma nu ngagal nu naon anu meuli nu ngagaleuh kal mustari ari contona eta tetep sapertoskeun jalma nu meuli nu meser qobla qobdihi dina samemeh ngobadna itu mustari qobla qobdi dina samemeh ngobad teh ngambil qobla qobdi dina samemeh ngambil nyokotna itu si mustari kana barangna la tajib contoh ropik teh meser doma 50 siki ka misalkan ke bandar doma nyata Eloy Mang Eloy contohna teh bandar doma na teh ngan misalkan ropik teh kakarek transfer uang hungkulnya nah nih transfer uang saya kan geus di Australia loba duit transfer ka Eloy nah cik ayeuna dikobadkan can domana can dicanak ka Eloy tah maka itu doma eta teh can aya dina kepemilikan yang sempurna nah tahun misalkan geus tahun di candi canak-canak nah, itu belum wajib zakat ropik kira lamun tos dicanak tos dikobad itu sempurna kepemilikan anak kama barina tetep sapertoskeun katerangan atanapi pendapat yak tadi ngamistikeun hi kana itu mah naon kalam musonnipi kalam musonip dauhan musonip tabaan karena mengikuti mengekor mengikuti lil qaulil qadimi karena qaul qadim Imam Syafi'i cik bisi po qaul qadim qaul Imam Syafi'i adu
aya kaul qadim aya kaul jadid. Kaul qadim Imam Syafi'i nalika di Baghdad. Kaul jadid nu terbaru Imam Syafi'i nyata Imam Syafi'i nu aya di Masjid. Lakinil jadidu tuh tetapi na ari kaul jadid Imam Syafi'i sudah ayeuna pindah ke Mesir meneliti di Mesir. Lakinil jadidu tetapi na ari kaul jadid Imam Syafi'i al wujubu eta wajib. Ngan cek kaul jadid Imam Syafi'i mah tetep wajib. Siropik teh meskipun can ngobat wan nisobu nya salajengna nomor siji 2 3 4 kahiji kan kudu Islam, kaduana merdeka, jalma nu ngadu hartana, katiluna kudu kepemilikan nu sempurna, kaopatna berarti wan nisobu jeung kaopatna geus nepi nisob. Wan nisobu jeung kaopatna geus nepi nisob artina geus meujeuhna zakat, geus meujeuhna zakat, geus nepi kana batasan zakat. Wal haulu engke dibahas di payun. Wan nisobu wal haulu ngahijinya. Wan nisobu wal haulu jeung nisob wal haulu jeung tepung tahun. Wal haulu jeung tepung tahun, geus tepung tahun, geus sataun gitu ngabogaanana teh gitu. Ari ayeuna kakarek 5 bulan bogaana teh. Itu can wajib zakat. Kewe lamun geus sataun memilikina itu wajib zakat. Tropik meserna tanggal 1 Januari 2023, 1 Januari 2024 itu wajib zakat. Nah, palauna koso gambaran kieu atuh lamun ropik teh misalkan dina bulan September kalah leungit diparaling eta na teh beak tah teu wajib zakat, teu boga tanggungan wajib zakat teu doraka gitu. Tapi lamun ayeuna geus Februari geus meuntas taun deui henteu di zakatan itu doraka. Sabab wajib hukumna zakat itu rukun Islam. Hiji syahadat, 2 salat, 3 palauna koso runtuh kaislaman ropikna lamun teu zakat teh. Palauna koso maka lamun kurang naon kulun saban-saban sewiji, naon kulun saban-saban sahiji minhuma nu tetep kulun tina itu nisab jeung hawal, minhuma tina nu tetep itu kulun tina nisab jeung hawal. Pala zakata maka teu aya wajib zakat eta maujud, pala zakata maka teu aya zakat eta anu wajib. Kitu mangga logatna, pala zakata maka teu wajib zakat eta maujud mangga. Oh, lamun can nepi nisabna, lamun misalkan can 40 siki gambaran kudu nu 40, lamun ayeuna can nepi sataun itu belum ada kewajiban zakat. Wasaumu jeung kalimana kudu aburan. Wasaumu jeung kalimana kudu aburan, hiji Islam, 2 merdeka, 3 kepemilikan sempurna, 4 naon nisab, kalimana hawal kudu tepung tahun kagenepna nya ayeuna nya. Wasaumu jeung kagenepna kan genep tadi teh jeung aburan. Wa huwa jeung ari itu saum ar-ra'yu eta anu diangon. Ar-ra'yu eta anu diangon. Pikalain mubahin dina sampalan jukut, pikalain dina sampalan jukut. Sampalan jukut mubahin anu dimeunangkeun itu kala anu diangonna teh sanes meunang meuli parabna teh tapi diiderkeun geuning diabringkeun tah gitu. Pain ulipat kumaha lamun ayeuna pain ulipat maka lamun diparaban. Pain ulipat maka lamun diparaban naon almasyatu ingon-ingonna. Naon almasyatu ingon-ingonna maqdhamal hauli dina gegedena taun. Maqdhamal hauli dina gegedena taun. Pala zakata maka teu wajib zakat eta maujud. Pala zakata maka teu wajib zakat eta maujud. Fiha dina itu masyiyah. Fiha dina itu masyiyah. Setahun sabaraha bulan? 12 bulan. Tah misalkan 10 bulan ropik itu dengan membeli makananna membeli, pakanna membeli, airnya membeli, segala rupana membeli, adang mengeluarkan biaya kan jang ngurusna. Sedangkan nu 2 bulan di mah diabur berarti loba keneh naon diparaban maka teu wajib zakat. Wa in ulipat kumaha? Nya bade ngalap nu penting teu aya biaya maksudna ulipat teh teu aya biaya pakan segala rupa. Lamun dina kewajiban zakat zuru itu beda zakatna antara anu dicebor sareng anu kucai hujan gitu. Contoh gaduh sawahna teh sawah butuh airnya tapi airna teh teu meuli urang teh da cai hujan tah itu zakatna teh 1/10. Tapi lamun ayeuna gaduh tanamanana teh dicebor ku urang ku cai hujan nya di Jepang makan di jero gedung ge aya geus teknologi teh
nya diceborna ku urang hartosna aya usaha ti urang jeung aya biaya memakan biaya kanggo mulasara salami proses etana itu zakatna teh kur 5 setengahna nisful usri setengahna tina 1/10 kartos teh jadi beda pembahasanana lamun ayeuna di paraban pikalain mubahin artosna dina jukut anu bebas anu tanpa kudu meuli mengalah jukut kan bebas di sisi di mana-mana kan. Nah itu maka wajib zakat tapi doma anu di ingon di nanti di paraban urang teh kudu meuli bahkan ratusan juta tuh loba pan pakana oge. Nah itu mah teu wajib zakat sebab sudah habis atuh dengan ayeuna mulasara eta oge nya dengan mengeluarkan biaya oge gitu. Kartosnya itu kayak aya di payun wa in mana bieu teh jadi wa in ulipatnya wa in ulipat jeung lamun di paraban itu masyah wa in ulipat jeung lamun di paraban itu masyah nispahu dina setengahna hawal 50-50 6 bulan faqala tuluy leuwih saeutik naonana qodon ukuranana ta'isu anu hirup itu si masyah bidunihi kalawan barina tanpana itu qodron bidunihi kalawan tanpana itu qodron bila dororin kalawan taya madarat bayin nu pertela itu doror wajabat maka wajib naon zakatuha zakatna itu masyah mun satengahna di paraban satengahna di naon ayeuna di abur nah itu wajib zakat tetap wa ila jeung lamun henteu itu naon eta teh in ulipat ileh nu bieu fala maka tu wajib zakat wa amal asmanu 2 jeung anapun ari pirang-pirang harga pasyai'ani maka eta aya 2 perkara az-zahabu tegasna mah kahiji emas wal fiddatu jeung kaduana perak madru baini eta anu dicitak duanana itu dahab jeung fiddah dilogamkeun geuningan atau dibatangankeun bahkan ayeuna mah sok aya emas antam apalin nah dicitak sagede kitu pokona lain perhiasan we kana bukti itu dahab wal fiddah areuy we atuh areuy kana bukti itu dahab jeung fiddah aula eta henteu itu madruben aula atau henteu itu madruben atanapi emas menang kakarek ngagalikeun gulunturan jiga batu kan wasayati jeung tereh datang naon nisobna itu dahab jeung fiddah kayak dijelaskeun di ayeuna wasaro itu wujubi zakati jeung ari kayak di payunnya dirinci nangke wanisob dina pasal masing-masing aya wasaro itu wujubi zakati jeung ari pirang-pirang syarat wajib zakat wasaro itu wujubi zakati jeung ari syarat pirang-pirang wajib zakat piha dina itu asman ail asmani tegasna mah dina pirang-pirang rega khamsatu asya eta aya 5 pirang-pirang perkara syarat wajib zakat ayeuna dina asman dina mas perak itu ada 5 al islamu tegasna mah kahiji Islam wal huriyatu jeung kaduana merdeka sifat kemerdekaan wal milku tamu jeung katiluna kepemilikan nu sampurna wan nisabu jeung kaopatna geus nepi nisab wal haulu jeung kalimana haul jadi naon wasaumu bedana jeung tadi teh arti teu nyanya atuh mahnya ayeuna aya emas di abuh di paraban wasayati jeung tereh bakal datang naon bayanu dalika penjelasan ieu madkur kayak dijelaskeun dina pasalna aya wa majru jeung anapun ari pirang-pirang tatanduran pepelakan awaroda jeung ngamaksad sa musannif ki musannif bihaku itu zuru al muqtati kana pirang-pirang anu dialap kakuatan al muqtati kana pirang-pirang nu dialap kakuatan min hintotin tina gandum wa syairin jeung kacang syair wa adasin jeung hanyeli wa syairin jeung kacang syair wa adasin jeung hanyeli teh jiga daun jagong buahna rurumpukan
Wa arujin jeung pare tah di Indonesia paling oge nya nu dialap kakuatan di urang wa arujin jeung pare. Wa kada jeung eta tetep sapertoskeun aruz. Ma ari perkara yuktatu dialap kakuatan. Yuktatu dialap kakuatan itu ma ikhtiaron dina waktu laluasa. Ikhtiaron dina waktu laluasa lain waktu madarat. Kadurotin ari contona eta tetep sapertoskeun jagong. Kazurratin ari contona eta tetep sapertoskeun jagong. Jagong itu bisa dialap kakuatan di suatu daerah. Cara di Madura itu banyak itu yang teh sarapan teh ku nasi jagung. Wahamsin jeung kacang kedelai. Wahamsin jeung kacang kedelai. Patajibu maka wajib. Patajibu maka wajib. Naon aja katu jakat piha dina itu juru. Piha dina itu juru. Bisalah sati syaro itu kalawan tilu pirang-pirang syarat. Maka diwajibkan jakat tilu syarat. Nah ayakuna tegas nama kaidian bukti itu juru. Ayakuna tegas nama kaidian bukti itu juru. Mimma eta tetep tina perkara yajra'u nandur. Hu kana itu ma ayastan bitu tegas nama nyukulkeun. Ayastan bitu tegas mangajadikeun atuh Sunda mangajadikeun. Ayastan bitu tegas nama ngajadikeun hu kana itu ma saha al adamiuna manusia jalma-jalma anak Adam teh. Tuh kahiji kudu dipelakna teh kusaha ku manusia. Kumaha lamun misalkan imam milik kayaknya mimilikan contohna teh. Naon tropik teh naon gaduh sawah tapi teu melak teh naon. Ieu mah gambaran hiber angin badag. Angin badag ti Cililitan, binih ti Cililitan narapol dina hareupeun imah di datar kadu misalkan. Nah, maka eta mah teu wajib dijakatan. Sabab eta mah lain menang melak si sendiri itu mah. Pa innabata maka lamun jadi itu juru. Pa innabata maka lamun jadi itu juru binafsi kalawan diri nah itu juru. Kalawan diri na itu juru. Biham limain kalawan kabawa ku cai. Biham limain kalawan kabawa ku cai aw hawain atawa ku angin. Pala jakata maka taya wajib jakat. Eta maujud pala jakata maka tu wajib jakat. Eta maujud pi dina itu juru. Hiji syaratna teh kudu melak sorangan. Wa yakuna jeung yen kadua yen bukti itu naon juru. Wa yakuna jeung kadua na yen bukti itu juru teh kutan eta nu dialap kakuatan ulah diikhfakeun da teu wasol. Kutan eta anu dialap kakuatan mudakhoron anu bisa disimpen. Nomor kedua, nah kudu ayeuna si juru nate kudu nu bisa dialap kakuatan, bari bisa disimpen ya pare. Bisa disimpen. Dialap kakuatan di dahat. Wasabako jeung geus diheula. Koriban barina deukeut. Naon bayanul muktati penjelasan tentang nu dialap kakuatan. Wa haraja jeung kaluar, naon maksud kaluar? Dikecualikan bilkuti ku bahasa kut bilkuti ku lapad kut naon ma perkara atana pitu tumbuhan layuk tatu teu dialap kakuatan itu ma layuk tatu teu dialap kakuatan itu ma minal abzari tina pirang-pirang lalawuh lalawuh teh sayuran sok dipake rencang lalaban atuh. Nahul naon kamuni. Nahul kamuni ari contona eta sapertoskeun bonteng. Itu makan teu dialap kakuatan. Ada bonteng saminggu da leuleus. Wa yakuna jeung katiluna yen bukti itu juru. Nisoban eta nisob nu katiluna eta zuru teh eta tanaman teh kudu geus nepi nisob.
Wahwa jeung ari tah ieu nisobna ukuran nisobna. Wahwa jeung ari itu nisob satu ausukin eta 5 wasak. 5 wasak ukuran nisobna. Sabaraha 5 wasak teh? 1 wasak itu sama dengan 60 kulak, tulis dauhna kitabna. 1 wasak itu adalah 60 kulak. 1 kulak menurut Imam Nawawi itu 2,5 gram, 2,5 kilogram. 1 wasak menurut saya Imam Nawawi berapa? 2,5 kilogram. Sawihan deui. Sawasak teh sabaraha? 60 kulak. Sakulakna sanes sakulakna 2,5 gram, 2 kilo setengah. Ya, tadi sawasak teh 1 wasak teh 60 kulak. 60 dikali 2,5 berapa? 150. 150 berarti dikali tadi kan 5 dikali 5 naon ayeuna 5 wasak berarti 750 kg. Simpulkan. Jadi ukuranana menurut Imam Nawawi itu 750 kg wajib zakat dina pare teh. Parena sabaraha? 750 kg. Tapi nu geus dibuang parena alias dibuang non ieu teh cangkangna di heler nah. Alias jadi apal heler mah nya? Jadi itu mah heler aya nah. Mun kulkas apal kulkas? Dispenser apal teh. Toh. Jadi 5 wasak teh sabaraha menurut Imam Nawawi? 750 kilogram. Ngan sok dibuleudkeun menurut Imam Rafi'i mah kulantaran ayeuna 1 kulakna 3 kilogram itu hampir 1 ton. 1 ton per 10 berarti naon ayeuna nya 1 ton kan ari sakintal teh 100 kilo lamun 1000 berpartisipasi lamun ayeuna 1 ton sabaraha 100 ki kan 750 itu mendekati 1000 nya 1000 kilo gitu. Nah berarti 1 ton Mang Empi ayeuna jadi bos pare, bos beas, geus boga ayeuna 1 ton, pokona mah geus leuwih lamun hati-hati, geus leuwih ti 750 kilo alias geus hampir 1 ton maka itu wajib zakat. Sabaraha zakatna? Engke aya jelasanna. La qasra nu teu aya cangkang eta maujud. La qasra nu teu aya cangkang eta maujud. Alaiha karena itu khomsati ausak alaiha karena itu khomsati ausak nu geus cangkangan 5 wasak teh. Ngan wapi badi nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan wapi badi nusahi. Saha eta? Budak leutik. Wapi badi nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan ayakuna ari lapad ayakuna. Logatna ayakuna yen bukti naon khomsatu ausakin 5 pirang-pirang wasak biskoti nisobin kalawan dipikeun lapad nisobna. Wa masih maru jeung anapon ari naon eta teh atuh pirang-pirang bubuahan patajibu maka eta wajib naon zakatu zakat pisaiani dina 2 perkara. Minanu eta tetep dina itu simar mina eta tetep tina sapelina itu simar samrotun nakhli eta buah korma. Samrotun nakhli eta ari buah korma wa samrotu karomi jeung buah anggur. Jeung buah anggur jadi 2 buah korma jeung buah anggur anu wajib dijakatan teh. Wa muradu jeung ari nu dimaksud bihataini samrotaini ku ieu samrotaini ku ieu 2 buah. Bihataini ku ieu 2 buah atamari tegasna mah korma garing. Eta atunya atamaru eta korma garing. Jadi khobar atamaru eta korma garing, maksud korma garing nya korma garing. Wajabibu jeung anggur garing. Wajabibu jeung anggur garing, kade sanes anggur basah. Wasaro itu jubi zakati jeung ari pirang-pirang syarat wajib zakat. Piha dina itu simar, ai simari tegas nama dina bubuahan
arba'atu asya eta aya opat pirang-pirang perkara biasa al islamu tegasna mah kahiji Islam wal huriyatu jeung kaduana sifat kemerdekaan wal milku tamu jeung katiluna kepemilikan yang sempurna wa nisabu jeung anu kaopatna geus nepi waktuna zakat nisab teh pamatang tapa maka dina samang-samangsa narima eueuh pamatang tapa maka dina samang-samangsa narima eueuh naon sartun hiji syarat naon sartun hiji syarat mindalika tina itu arbaah mindalika tina itu arbaah pala wujub maka wajib itu zakat sakumaha biasa wa ama urudu tijarati jeung anapun ari pirang-pirang banda dagangan wa ma urudu tijarati jeung anapun ari pirang-pirang banda dagangan patajibu maka eta wajib naon zakatu zakat fiha dina itu urudu tijaroh fiha dina itu urudu tijaroh bisaro itil madkurati kalawan pirang-pirang syarat anu dicaritakeun sok atuh diwakofkeun bisaro iti kalawan pirang-pirang syarat al madkurati nu dicaritakeun itu syara'it sabikon barina nuti heula fil asmani dina pirang-pirang bubuahan sarua syarat nama jiga zakat bubuahan nyaeta Islam merdeka kepemilikan sempurna nepi nisab wa tijaratu jeung ari niaga wa tijaratu jeung ari dagangan tijaroh ya tegasna itu tijaroh at-taqlibu ieu naon patokan dagang ayatna kitabna dagang itu adalah at-taqlibu fil mali ligordir ribhi apal-apal ngaran dagang non patokan dagang teh at-taqlibu fil mali ligordir ribhi at-taqlibu eta ngabulak-balik at-taqlibu eta ngabulak-balik lamun cek bahasa Mang Pima ngagolangkeun at-taqlibu eta ngagolangkeun ngabulak-balik fil mali dina harta ngagolangkeun fil mali dina harta ligor diribhi karena tujuan bati ligor diribhi karena tujuan bati karena supaya menang bati boga 1 juta golangkeun belikeun kana naon golangkeun jadi duit batian itu dagang ngaranna naon dagang teh at-taqlibu fil mali ligor diribhi ngagolangkeun harta supaya menang bati paslun ariya teh pasal wa waluni sobil ibili jeung ari mimiti nisobna onta tah ina pasalna masing-masing ya wa waluni sobil ibili jeung ari mimiti nisobna onta homsun eta aya 5 homsun eta 5 onta homsun eta 5 onta tah kan nisobna kudu apal wajib lamun urang boga onta lamun urang boga sabaraha onta nu wajib zakat teh lamun lo boga 5 on matak didinya homsunna make onta wa waluni sobil ibili jeung ari mimiti nisobna onta homsun eta 5 onta mun boga 5 onta wajib zakat sabaraha zakat namun boga 5 onta wa pi hajeng eta tetep dina sapolina ieu khamsun onta teh sabaraha aya 100 jutaan 50 wa pi hajeng eta tetep dina jeung eta tetep dina itu khamsun satun ari domba tah ayeuna 5 onta teh wajib zakat mah ku domba hiji domba aya jadatun tegasna mah aya jadatu donin tegasna mah onta anu geus punglak huntuna 2 aya jadatu donin tegasna mah onta nu punglak huntuna 2 onta nu geus punglak huntuna 2 ari sato mah ari urang mah ngeunahnya boga tanggal lahir ari sato mah hayang ngapal tanggal lahirna tina huntu lamun geus coplok untuna hiji geus 1 tahun umurna coplok deui untuna hiji deui jadi 2 geus 2 tahun coplok deui untuna 3 geus 3 tahun kitu aya jadatu donin tegasna mah punglak untuna 2 tah ku domba anu geus umur berarti umur 1 tahun nincak ka-2 nya laha eta tetep laha nu eta tetep pikeun ieu jadatu donin sanatun ari umur 1 tahun wadaholat jeung asup sanatun ari umur 1 tahun wadaholat jeung asup itu sanah itu jadah wadaholat jeung asup itu jadatu donin pisaniati dina umur katilu jadi keur arek maju ka umur ka-2 tu geus punglak huntuna 2 hiji cenah tah ku hiji domba nu kitu nu umur 2 tahunan nu umur urna 1 tahun maju ka 2 tahun salajengna atawa saniatu majin atawa ku embe kacang anu punglak huntuna 2 saniatu majin atawa ku embe kacang anu punglak huntuna 2 maksudna me kacang anu punglak huntuna 2 teh tadi mah ku domba ayeuna ku me kacang anu laha
laha nu eta tetepikeun ieu saniatu ma'zin laha nu eta tetepikeun itu saniatu ma'zin sintani ari 2 tahun sintanin ari 2 tahun wadakholat jeung asup itu saniatu ma'zin wadakholat jeung asup itu saniatu ma'zin pisaliyasati dina tahunan katilu jadi keur nincak umur katilu wa qaulu jeung ari ucapan ki muzannif wa fi asyrin tegasna malapad wa fi asyrin wa fi asyrin logatna wa fi asyrin jeung eta tetep dina 10 onta wa fi asyrin jeung eta tetep dina 10 onta satani ari 2 doma lamun boga 10 onta wajib zakatna 2 domba 5 onta 1 doma 10 onta 2 domba kelipatan wa fi khamsa asyarata jeung eta tetep dina 15 wa fi khamsa asyarata jeung eta tetep dina 15 onta salah susyahin ari tilu pirang-pirang doma salah susyahin ari tilu pirang-pirang doma kelipatan we wa fi isrina jeung eta tetep dina 20 onta arba usyahin ari 4 pirang-pirang domba wa fi khamsi wa isrina jeung eta tetep dina 25 onta bintu mahodin ari onta bintu mata kakarek lamun geus boga 25 onta bintu mahodin ari onta bintu mahod zakatna teh ulah ku doma 5 tapi ku onta deui lamun geus 25 ontana mangan ontana bintu mahod minal ibili tina ibil naon ari bintu mahod teh onta anu umur 1 tahun nincak kana 2 tahun itu ngaranna onta bintu mahod wa fi sitti wa salasina jeung eta tetep dina 30 genep onta wa fi siti wa salasina jeung eta dina 30 genep onta boga 30 genep siki ontana bintu labunin ari onta bintu labunin ari onta bintu labun ai onta bintu labun mah nyaeta onta anu umurna 2 tahun nincak kana 3 tahun wa fi ihda wa tisina jeung eta tetep dina naon eta teh ihda hiji tisina 80 hiji berarti wa fi ihda wa tisina jeung eta dina 80 hiji onta boga onta 80 hiji siki hikotani ari 2 onta hikoh ari hikotani ari 2 onta hikoh 2 siki ontana onta ikoh teh anu umurna 3 tahun masuk kana usia 4 tahun wa fi mi'atin jeung eta tetep dina 100 wa ihda jeung hiji wa isrina jeung 20 simpulkeun wa fi mi'ati wa ihda wa isrina jeung eta tetep dina 120 hiji lamun boga onta 120 hiji onta na teh naon zakatna salah subanati labunin ari tilu pirang-pirang onta bintu labun teh tadi onta anu umurna 2 tahun maju kana 3 tahun sabaraha cenah salah subanati labunin ari tilu pirang-pirang onta bintu labun ila akhirih dugi ka akhirna qauluhu musannif ila akhirih dugi ka akhirna qauluhu dhahirun eta nu jelas teu kudu dijelaskeun goniun tur anu sugih anisari tina penjelasan goniun tur anu sugih anisari tina penjelasan cek tadi wa bintul makhodi jeung ari onta bintu mahod laha eta tetep pikeun itu bintul mahod laha eta tetep pikeun bintul mahod sanatun ari umur 1 tahun wadakholat jeung asup itu bintu mahod wadakholat jeung asup itu bintu mahod pisaniati dina tahun kadua wa bintul labuni jeung ari onta bintu labun laha eta tetep pikeun bintu labun laha eta tetep pikeun itu bintu labun sintani ari 2 tahun usia 2 tahun wadakholat jeung asup itu binta labun pisalisati dina usia dina umur katilu wal hikotu jeung ari onta hikoh laha eta tetep pikeun itu hikoh laha eta tetep pikeun itu hikoh salah susini na ari 3 pirang-pirang tahun wadakholat jeung asup itu hikoh pirobiati dina tahunan kaopat wadakholat jeung asup itu hikoh pirobiati dina tahunan kaopat wal jada'atu jeung ari onta jada'ah jad'atu do mim teh wal jad'atu itu jeung ari onta jad'ah laha eta tetep pikeun itu jad'ah laha eta tetep pikeun itu jad'ah arba usinina ari 4 pirang-pirang tahun arba usinina ari 4 pirang-pirang tahun wadakholat jeung asup itu jad'ah fil khamisati dina tahunan kalima wadakholat jeung asup itu jad'ah fil khamisati dina tahun kalima wa qaulu jeung ucapan ki musannif summa pikulin tegasna mah lapad summa pikulin teh logatna summa pikulin tuluy eta tetep dina saban-saban sahiji tuluy eta tetep dina saban-saban sahiji aya summa ba'da ziyadati tis'i tegasna mah dina salajengna dina sabada tambahna salapan
salajengna dina sabada tambahna salapan alami ati wa hida wa istrina kana 120 hiji. Lamun boga onta 102 hiji tambah salapan sabaraha? Nah, lamun boga onta 120. Terus wajiadat yang isrin jeung tambahan dina sabada nambahan 10. Nambahan 10 tambah salapan tadi 100 sabaraha? 30 tambahan ayeuna 10 deui. Wa ba'da jiadati tis'in dina sabada baja dina sabada nambahan salapan tambahan salapan jadi wa jumlatu dalika jeung ari sajumlahanana itu jiadatu tis'i mi'atu arbauna eta dibuleudkeun 140 mi'atu arbauna eta 140 yastaqimu maka ajeg tanapi pasti maka ajeg pasti naon alhisabu hitunganana naon alhisabu hitunganana ala anna fi kullin kana saya kosna eta ala anna fi kulli arba'ina ala anna fi kulli arba'ina kana saya kosna eta tetep dina saban-saban 40 mun boga 40 onta bintu labun naon bintu labunin naon binta nasab jadi isim anna naon binta labunin on hiji onta binta labun teh nu usia 2 tahun maju ka 3 tahun setiap boga 40 onta wa fi kulli khamsina jeung eta tetep dina saban-saban 50 onta hikotun ari hiji onta hikoh teh anu usia 3 tahun maju ka 4 tahun fa fi mi'atin jeung eta maka eta tetep dina 100 warba'ina jeung 40 140 onta hidup boga onta 140 hikotani ari 2 onta hikotani ari 2 onta hikoh wa bintu labunin jeung onta jeung hiji onta bintu labun berarti 3 onta wa fi mi'atin jeung eta tetep dina 100 wa khamsina jeung 50 salasu hukokin atau hikokin ari 3 pirang-pirang onta hiko ari 3 pirang-pirang onta hiko wa kada dan seterusnya paslun ari eta je pasal wa awwalu nisabil baqari jeung ari mimiti nisobna sapi ta anu bieu mangaji onta ayeuna mah ngaji anu nah ini nu bener tadi mah ngaji onta melamun boga onta kan di Indonesia jarang ontanya ta ayeuna mah wa awwalu nisabil baqari jeung ari mimiti nisobna sapi ta sapi mameureunnan babari di pendakana di Indonesia wa awwalu nisabil baqari jeung ari mimiti nisobna sapi salasuna eta 30 salasuna eta 30 jadi lamun boga 30 sapi kakarek wajib zakat batasna 30 aya boga sapi hiji mah para banu eta kudu zakat wajibu sedekah wajibu jeung wajib piha dina itu salasuna wajibu jeung wajib piha dina itu salasuna wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan wa fihi ari lapan wa fihi sami logatna wa fi jeung eta tetep dina itu nisab aya nisab teh geus nama dina nisab tabiun naon tabiunnya naon tabiun sapi tabe tulis naon tabiun sapi tabe boga 30 sapi zakatna teh ku sapi deui nyaeta hiji sapi tabe naon atuh ari sapi tabe teh hijinya zakatna hiji sapi lamun boga 30 teh ngan ku sapi tabe naon sapi tabe teh ibnu sanatin eta anak sapi yuswa sataun eta anak sapi jalu tapi nya anak sapi jalu ibnu bahasana ge ibnu sanatin eta anak sapi jalu anu usiana 1 tahun ibnu sanatin eta anak sapi jalu anu yuswana 1 tahun wadakhola jeung asub itu tabe wadakhola jeung asub itu tabe pisaniati dina tahunan kadua maju ka 2 tahun tos kahartosnya sumia di ngaranan itu tabe
bidalika ku tabe naon pangna dingaranan tabe anak sapi jalu anu usiana 1 tahun asup ka 2 tahun dingaran ku tabe sumia dingaranan itu tabe bidalika ku itu tabe litabaiyatihi karena anutna itu tabe litabaiyati karena anutna itu tabe nunutur ummahu ka indungna itu tabe ummahu ka indungna itu tabe fil mar'a di tempat ngangon fil mar'a di tempat ngangon masih ngingintil kan walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si Malik tulis Malik teh anu ngabogaan anu ngamiliki sapi walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si Malik teh sa Malikun teh anu ngamilik hartosna anu ngamilikan sa sapi walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si Malik tabiatan kana sapi tabiah tadi mah tabe lalaki jalu ieu na teh on sapi nate tabiatan karena sapi awewe berarti sapi bikang tabiatan karena sapi tabe bikang aja jaat maka nyukupkeun itu tabiah aja jaat maka nyukupkeun itu tabiah bitorikil ula kalawan perjalanan nu kahiji bitorikil ula kalawan perjalanan nu kahiji bitorikil aula itu kalawan perjalanan nu leuwih utama bitorikil aula kalawan perjalanan nu leuwih utama jadi nuku mun ek sapi bikang oge teunana naon atuh leuwih alus sapi bikang mah leuwih utamana sababna bisa anakan keneh wajibu jeung wajib geus intina mah lamun boga 30 sapi hiji sapi zakatna wajibu jeung wajib fi arba'ina mudah-mudahan baroga sapi fi arba'ina dina 40 fi arba'ina dina 40 takumaha lamun boga 40 sapina teh naon musinnatun sapi musinnah naon musinnatun sapi musinnah naon sapi musinnah laha eta tetep pikeun itu musinnah laha eta tetep pikeun itu musinnah sintani ari umur 2 tahun wadakholat jeung asup itu musinnah pisalisati dina umur dina tahun katilu 2 tahun nincak katilu tahunna nah, lamun boga 40 sapi siji sapi musinnah berarti nu geus rada gede sapina sumiat dingaranan itu musinnah bidalika ku itu musinnah litakamuli asnaniha karena sampurna pirang-pirang huntu nah itu musinnah litakamuli asnaniha karena sampurna pirang-pirang huntu nah itu musinnah walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si Malik anu ngabogaan nawan sapi walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si Malik an arba'ina tina 40 tabi'aini kana sapi tabi 2 tabi'aini kana sapi tabe 2 naon teh sapi tabe nu tadi teh sapi anak-anak keneh ngaluarkeun abi mah moal aku sapi anu gede sapi anak 2 aja jaa maka nyukupkeun itu tabi'aini ala sahih cek kaul anu sohe wala hada jeung netepan kana ieu mazkur dicaritakeun bieu abadan salawasna pakis maka kudu ngiaskeun anjeun pakis maka kudu ngiaskeun anjeun wa fi mi'ati wa isrina jeung eta tetep dina 120 wa fi mi'ati wa isrina jeung eta dina 120 salasu musinnatin ari tilu pirang-pirang sapi musinnah salasu musinatin ari tilu sapi musinnah lamun sabaraha 120 au arbatu atbiatin atawa 4 sapi tabe tinggal dikali we 40 30 sapi tabe 40 sapi musinnah lamun 80 berarti 2 sapi musinnah itu lamun 80 bisa 3 sapi tabe atanapi 2 sapi musinnah hiji sapi tabe tinggal diilikan dewe sing cerdas paslun ari teh di pasal wa waluni sobil gonami jeung ari mimiti nisobna doma guru bugan arbauna eta 40 wa waluni sobil gonami jeung ari mimiti nisobna doma masuk naon arbauna eta 40 lamun geus boga 40 doma lamun geus boga 40 doma kakarek wajib zakat sabaraha zakatna wapiha topik di lemur boga doma teh
40 wajib zakat. Wa fiha jeung eta tetep dina itu arbauna. Wa fiha jeung eta tetep dina itu arbauna syatu jadatin ari doma anu geus punglak huntuna 2. Satu jadatin ari doma anu geus punglak huntuna 2 alias satahun maju ka 2 tahun. Minadoni tina doma, minadoni tina doma wedus. Awasaniatun atawa doma taniah atosna tos uswa 2 tahunnya punglak huntuna. Minal maji tina me kacang. Minal maji tina me kacang. Rek ku doma mangga ku me kacang lamun geus boga 40 domba. Wasabako jeung geus ti heula, wasabako jeung geus ti heula naon bayanul jadati. Naon bayanul jadati penjelasan jadah wasaniyah. Wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif, wa qaulu jeung ari ucapan ki musannif. Wa fi mi'ati wa ihda wa isrina tegasna mah lapad wa fi mi'ati wa ihda wa isrina logatna. Wa fi mi'atin jeung eta tetep dina 100 wa ihda jeung hiji wa isrina jeung 20 berarti 120 hiji. Hidup gaduh doma 120 hiji. Satani ari 2 doma. Zakatna teh 2 doma. Wa fi mi'ataini jeung eta tetep dina 200. Wa fi mi'ataini jeung eta dina 200 doma wa wahidatin jeung hiji. Lamun hidup boga doma 200 hiji. Salah susyahin ari 3 pirang-pirang doma. Zakatna 3 doma. Wa fi arba'i mi'atin jeung eta tetep dina 400. Wa fi arba'i mi'atin jeung eta tetep dina 400 doma. Arbaun syahin ari 4 doma. Pirang-pirang doma boga 400 doma 4 doma. Suma fi kulli mi'atin tuluy eta tetep dina saban-saban kelipatan 100. Suma fi kulli mi'atin tuluy eta tetep dina saban-saban kelipatan 100. Satun ari hiji doma boga 500 berarti 5 doma genep ratus genep doma. Ila akhiri dugi ka akhirna itu qauluhu. Ila akhiri dugi ka akhirna itu qauluhu. Dhahirun eta anu jelas. Dhahirun eta anu jelas goniun tur anu sugih. Goniun tur anu sugih anisari tina penjelasan. Paslun wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah.